Lingkungan tetangga. Pengajaran bahasa Sunda kelas hiji. Teman-teman tentunya punya tetangga kan? Nah, tetangga itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan tempat kita tinggal. Tatangga teh jalma anu hirup di sabudeureun urang. Imahna padeukeut jeung imah urang. Tatangga mangrupakeun jalma nu pancaketna. Lantaran eta kusabab urang kudu hade jeung tatangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di lingkungan sekitar kita. Rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karenanya, kita harus baik dengan tetangga. Dinten Minggu kamari di lingkungan imahna Tia aya tetangga anyar. Anjeunna kagungan murang kalih, namina Asri sapantar jeung Tia. Asri budakna someah jeung bager pisan. Mimiti ti heula Tia sareng Asri sok ameng babarengan. Hari Minggu kemarin di lingkungan rumah Tia ada tetangga baru. Dia baru saja pindah. Namanya Asri, seusia dengan Tia. Asri anak yang ramah dan baik sekali. Sejak saat itu, Tia dan Asri sering bermain bersama. Tetangga, anyar, baru, sapantar, seusia, someah ramah, bager baik, padeukeut berdekatan. Asri tatangga anyar. Asri tatangga anyar. Asri tetangga baru. Urang kudu someah jeung tatangga. Urang kudu someah jeung tatangga. Kita harus ramah dengan tetangga. Imah Dimas jeung imah Anda padeukeut. Imah Dimas jeung imah Anda padeukeut. Rumah Dimas dengan rumah Anda berdekatan. Kulawarga Dania bade pindah ka luar kota. Kulawarga Dania bade pindah ka luar kota. Keluarga Dania akan pindah ke luar kota. Ima budak bager. Ima budak bager. Ima anak yang baik. Nah, sampai di sini dulu. Hatur nuhun sadayana.